الحمد لله الذي أسعد قلوب الأولياء بالمشاهدات وأيدهم بأنواع المعونة والكرامات، والصلاة والسلام على من بيده المعجزات وعلى آله وأصحابه ذوي الأحوال والمقامات. أما بعد، فقد قال الله تعالى في آيته الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الآية. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadis. Wa qala Abdurrahman As-Sufuri fi nujhatil majalis: wa'lam annal mahabbata takunu mubahatan bi ayyuhibba ammatan nas, wa takunu makruhatan wa hiya mahabbatud dunya, wa takunu nafilatan wa hiya mahabbatul ahli wal walad, wa takunu fardhan wa hiya mahabbatullahi wa rasulih, wa mahabbatur rasuli mustalzimatun li mahabbatillah. Hadratil mukarramin, para asatidil kiram, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis taklim, para kiai, para hujjaj, para sepuh-sepuh sadayana anu teu tiasa ditataan kusim abdi hiji per hiji nanamina, namun insyaallah teu mengurangi rasa hormat beserta takzim sim abdi, khususil khusus kal mukarram anu ti bendungan. Alhamdulillah parantos hadir di payunun urang sadayana. Doakeun ku urang sadayana muga-muga para kasepuhan, para guru-guru urang sing dipararanjangkeun umurna anu barokah, amin. Sehingga tiasanya yak nyingjing nuduhkeun ka urang sadayana kana jalan anu lurus, jalan anu dipake karidho ku Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Tehilap anu sangat kusim abdi dipihormat Bapak Kepala Desa beserta istri oge beserta jajaran anu alhamdulillah doakeun ku urang sadayana muga-muga aparat-aparat nu aya di urang sing dipasihan hate istiqomah di jalan Allah, amin. Tehilap anu sangat teristimewa ka para panitia penyelenggara PHBI peringatan Hari Besar Islam, dilahirkeunana junjunan urang sadayana yakni Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususna Kampung Baru Timur anu parantos ngorbankeun harta, ngorbankeun tenaga, ngorbankeun pamikiran demi terlaksanana ieu acara. Mudah-mudahan sadaya pengorbanan anu parantos dikorbankeun bil khusus ku masyarakat Kampung Baru Timur muga-muga ngajadi wasilah kenging karidhoan Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Ya Allah ya Rabbal. Tehilap sim abdi nyanggakeun hormat bil khusus ka para bapak miwah para ibu sadayana nu nampak hadir dina ieu tempat oge anu teu nampak hadir dina ieu tempat, nu ngupingkeun cariosan sim abdi kum kasadayana sangat dipihormat dibanggakeun. Muga-muga riung mungpulungna urang sadayana dina danget ayeuna kahiji ngadua ka Allah subhanahu wa ta'ala, muga-muga urang sadayana dihampura dosa ku Allah subhanahu wa ta'ala, amin.
Kadua, mudah-mudahan wasilah kukumpulan urang dina danget ayeuna muga-muga urang sadayana dipasihan taufik jeung hidayah pikeun daek make ilmu anu parantos kacangking urang sadayana amin. Sabab ibu bapak sadayana eta ngaji hese tapi makena leuwih bener bu bener. Bukti kalawan nyata hadirin ngahadiran mulut urang alhamdulillah, ngahadiran kiai urang alhamdulillah. Kiai anu ti jauh, kiai anu kereng bae, kiai anu leuleus bae, bener bu. Kiai anu kakawihan segala macem eta ulah aneh hadirin. Nu kakawihan tujuanana ngajak leuleus ka masyarakat, tujuan mah ngajak supaya ibadah ka Gusti. Nu kereng tujuanana sarua hayang ngajak masyarakat supaya kembali ka jalan anu bener, jalan anu dipake karidho ku Gusti. Anu kereng kadang kaharti, anu teu kereng kaharti, sehingga cik urang kadang-kadang kaharti amat ieu masyarakat, cik masyarakat ieu kiai sabaraha yedak mayarna sakean wani aing mamayar sakitu ge soalna ku kaharti ieu kiai. Kadang-kadang kaharti ku kahartina, cocok ku cocokna, tapi waktu pas mejehna berjamaah subuh mah nu eta-eta keneh. Kadang-kadang cocok ku cocok napas ku pasna eta ibu-ibu nganyek-nyek ka salaki mah anger-anger keneh. Kadang-kadang pahewaan jeung tatangga mah kitu-kitu keneh. Siling omongkeun mah jeung tatangga anger-anger keneh. Sangkilang kiai kaharti hadir. Atuh kamu mau ngahadiran nu teu kaharti mah. Kumaha cenah kada nu tirorah bogo kamari kakak ti lebak. Atuh teh mah geus teu aneh kukut ieu. Dan ulah ngalaga eta kukut tampola maka kudu mancong bingir demi deh. Linde eta kukut tapi lamun geus dibemancong mata ge beak dipancong ulah ngalaga. Makanya jangan menyembahnan ulah sok ngalaworakeun kana kukut. Ibu bapak sadayana hadirin rahimakumullah, sim abdi mualami insyaallah sabab insyaallah guru urang anu bakal babar luas nyaritakeun tentang mauidhatul hasanah. Ieu mah samemeh guru urang anu ti tebih kaleresan sim abdi teu ka mamana dinaungi ayeuna alhamdulillah tiasa hadir ka tempat ka dieu. Mudah-mudahan silaturahmi sim abdi ka urang dieu sadayana urang kabehan silaturahmi di dieu aya hikmah barokah urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak sadayana hadirin rahimakumullah, sakumaha nu kauninga ku urang bahwa urang kuari keur ngarayakeun dilahirkeunana Nabi urang anu mulia yakni Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu teh bentuk kegembiraan urang hadirin. Bisi anu teu can nyaho ieu teh urang ngarayakeun Nabi baheula dilahirkeun. Bisi ken muludan bete nyaho. Nabi urang baheula dilahirkeun, baheula kuari sampaikeun ka kuari kurang dirayakeun hadirin. Ieu teh bentuk salah sahiji bukti nyata bahwa urang teh kuari keur ngabuktikeun rasa mahabbah urang ka Kangjeng Nabi. Keur ngabuktikeun rasa cinta urang ka Rasul. Sabab lamun lain karena dasar cinta jeung mahabbah ka Rasul, ieu acara moal ngawujud samodel ieu hadirin. Naon sababna? Sabab ieu acara ngabutuhkeun kana pengorbanan. Pengorbanan di dieu hayang pas, hayang sukses acara ngabutuhkeun kana tanaga, ngabutuhkeun kana pamikiran, bahkan ngabutuhkeun kana biaya hadirin.
nyewa tenda ieu kudu make du, nyewa salon kudu make du, nyieun dongdang sarua kudu make du, nyieun berkat sarua kudu make du. Ulah geh tiralah bogo ka dieu tujuanana nyiar doa, duit mitnah bae. Nyiar doa, mudah-mudahan didoakeun ku para kasepuhan sadaya nasim abdi sing dipasihan hate istiqomah di jalan Allah, amin. Di sabarak tanggal hiji dugikeun ka ayeuna ngider bae ka haji eta pamikiran tilok aya mikiran duit lempang ka jauh ka Maja ka Tangerang ka mana ka Pandeglang ka Baros ka Serang Padanincang tilok can nyorang sim abdi setiap nek lempang isi acara maulid terpikir terlintas dina hate mikiran duit sabab dama lain bagian pula mikiran eta mah bagian panitia tamah ripuh amat kudu mikiran duit ka kula-kula lamun pas hajat tinu kula tuh kula karak mikiran ibu bapak sadayana hadirin rahimakumullah moal ngawujud lamun lain tanpa cinta ka Nabi hadirin, tapi kusababiah hate urang geus nyantel ka Rasul, geus mahabbah ka Nabi, geus mahabbah ka Kangjeng Rasul, maka biaya sanajan gede teu ngarasa rugi, pengorbanan sanajan capek teu karasa capek. Naon sababna? Sabab hate urang geus aya mahabbah ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Logikana hadirin doang urang baheula boga kabogoh. Abah nyorang boga kabogoh baheula. Beuh aya eta nu reayban anak mana eta mantan kabogoh. Ibu-ibu pernah boga kabogoh baheula punya. Masya Allah ojol samping teh. Samping teh diojolkeun jeung kabogoh ku hareureun eta pasti. Tidinya samping naragag di luhur saung ceurik. Samping ti kabogoh ragag mana teu nyerieunana ieu ti batu. Ugu samping. Pengorbanan demi kabogoh hadirin. Ti jagat Mahendra nganjang karorah picung bebelek bekan jalan bari jeung teu asup motor baheula mah teu karasa capek. Bener-bener. Karorah sabin sakitu lulukna tapi demi kabogoh diteangkeun kabogoh karorah sabin meh be dipancok orai taneuh teu sieun. Kunaon ku demi kabogoh hadirin. Bahkan tampolah kabogoh hayang kana buah kalapa, hayang kana daugan hadirin. Tangkalna rada luhur naik bari teu pati bisa cik kabogoh hayang amat ngeunah amat lamun nginum daunan daugan cik kabogoh teh tenang neng aa masih gede kene siap bagi neng siap berkorban nu penting neng bahagia terekel bae tangkal kalapa ditaekan hadirin teu karasa ripuh tangkal kalapa datang ka luhur teu bisa turun. Kumaha ieu di papatahan ku babaturan turun gancang cenah ngalesotkeun maneh gublag beka handap pingsan beres pingsan sadar ditanya ku kabogoh ripuhnya anaekan ka luhur hampura neng cetek karak sakitu mah bagi aauhna naonan nu penting neng bahagia korenganan mah naon kanyut ge meh bebetus. Itulah karena pengorbanan kanu jadi kabogoh teu karasa ripuh hadirin. Urang ge kuaripan urang masyarakat kampung Roranan kampung Baru Timur pan ieu henteu sugih kabeh leres. Urang hayang ngawujud samodel kieu dibelaan dikukumpulkeun bener Bu. Ngumpulkeun saperak dua perak dibelaan menang kulit disisihkeun dibelaan menang kulit ngalak
kalapa disisihkeun, kulingakut gabah disisihkeun. Ieu teh urang pengorbanan anu sakieu luar biasa. Teu karasa rugi hadirin, teu karasa capek. Naon sababna? Sabab anu keur dibiayaan ku urang, sabab anu keur dimulai ku urang, kakasih urang, mahabbah urang ka Rasul. Maka mudah-mudahan mahabbah urang dina danget ayeuna ka Kangjeng Nabi muga-muga ngajadi saksi urang sadayana kejaga di sapaatan ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai jeung pangandika Kangjeng Nabi. Cek Kangjeng Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah, saha jalma anu cinta ka kaula maka eta jalma bakal bebarengan kejaga dina surgana Allah subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka puncak kecintaan urang Kampung Baru Timur hadirin, bahkan puncak kecintaan urang sadaya di dadanget ayeuna, hayulah urang sadaya nangaos shalawat ka Rasul, munajat ka Allah subhanahu wa ta'ala bil wasilah, shalawat ka Nabi bil wasilah, maulid ka Rasul, takzim ka Nabi. Muga-muga pamaksudan urang sing diijabah ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Kalayan mudah-mudahan dosa-dosa urang nalika urang seueur dosa ka Allah, muga-muga sing dihampura dosa-dosa urang ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Siap maca sholawat bu? Siap. Sholawat nu manakah? Sholawat nu babari bahi babarengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salamullah ala